Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Nadia Hairunisa Aulia Permana. Abdi sakola di SMP Negeri 2 Cileunyi, abdi kelas 7, Subrayan 5. Dina danget ieu abdi bade macakeun dongeng hasil karya abdi, anu judulna Perang Bubat. Anu dicutat tina buku hasil karya Yosep Iskandar. Perang Bubat. Kawali Puseur Dayeuh Nagri Sunda tahun 1356 Masehi. Di kajauhan aya opat lalaki naik kuda, bajuna jibreg ku kesang. Opat kuda eta langsung ngaleos bari ngadeukeutan dua Jagabaya. Opat jalma eta turun tina kuda sarta ngabageakeun dua Jagabaya eta. Sanggeus eta maranehna nepikeun tujuan maranehna datang ka dieu. Tatela eta semah ti negeri Majapahit nu diutus ku ratuna pikeun nepungan Prabu Maharaja Linggabuana. Saenggeus Jagabaya mariksa ka opat semah eta langsung diiringkeun ka Puseur Dayeuh keur nepungan raja. Diiring ku salah sahiji Jagabaya nu tadi. Sapanjang jalan, semah ti Majapahit teu eureun-eureun neuteup ka sabudeureun. Katenjo kaendahan alamna. Teu karasa maranehna nepi di Puseur Dayeuh. Aranjeunna disambut ku jalma-jalma di dinya. Saparantos para semah angkat, Prabu Maharaja Linggabuana rada hariwang. Upami dina hiji mangsa putrina Citra Resmi Dyah Pitaloka kapilih janten prameswari. Tuluy bangsa Sunda bakal ngelejit gitu. Pasti aya dampak negatifna oge. Dyah Pitaloka nyaeta mojang geulis anu umurna 17 tahun. Dina hiji poe aya juru lukis di Majapahit anu ditugaskeun keur ngalukis Putri Citra Resmi. Tapi teu bisa neuteub Putri Citra Resmi lila-lila lantaran kageulisanana. Tungtungna lukisan ieu rengse dina waktu sabulan. Samentara eta, di negeri Majapahit, Gajah Mada sibuk nita anak buahna pikeun mintonkeun puluhan foto geulis nu dikumpulkeun ti sakuliah Nusantara. Pikeun dipintonkeun ka hayam wuruk, pikeun nikah salajengna. Tina lobana foto putri-putri geulis, Prabu Hayam Wuruk milih Putri Citra Resmi ti negeri Sunda. Saparantos lamaranana ditampik ku kulawarga putri, tetela Hayam Wuruk mutuskeun ngayakeun lamaran di Majapahit. Tangtos Prabu Maharaja Linggabuana bingung. Akhirna mutuskeun intit ka Majapahit jeung 83 urang. Ku parahu sarta oge mawa kuda jeung parabot liana. Nalika anjeunna sumping di Majapahit, maranehna dibagiakeun ku Ratu Nusantara. Saatos eta aranjeunna diiring ka tempat pikeun aranjeunna istirahat. Gajah Mada nyamperkeun ka Hayam Wuruk nu keur mawang lukisan Putri Citra Resmi di kamarna. Gajah Mada ngawartosan ka Hayam Wuruk yen putri ti Karajaan Sunda parantos sumping. Hayam Wuruk kacida bungahna. Tapi Gajah Mada sabalikna, malahan hayang ngahasut Hayam Wuruk supaya ulah ngalamar Putri Citra Resmi. Sabab numutkeun karuhun Majapahit, Karajaan Sunda oge mangrupa karajaan anu kudu ditaklukkeun ku Majapahit. Hayam Wuruk tetep nolak ajakan Gajah Mada, lantaran teu hayang dicap hianat. Hayam Wuruk teu tega lamun putrina dipikeun nyaahna kudu ditaklukkeun ku karajaanna sorangan. Sanajan kitu Gajah Mada tetep dina dedeganana. Baris maehan hiji-hiji anggota Karajaan Sunda. Kajaba Putri Citra Resmi. Isukna maranehna nyiapkeun upacara lamaran di Karajaan Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana nitipkeun doa ka panghulu sangkan acarana lancar. Saenggeus beres dangdan maranehna indit ka Keraton Majapahit. Katingalina geus rame di dinya. Prajurit di Karajaan Sunda oge nyobaan neangan Mahapatih Gajah Mada. Nu teu kungsi ka tempot tadi. Tetela kurang ti welasan langkah panggih jeung Gajah Mada. Kabeh dari rombongan Karajaan Sunda bingung lantaran teu panggih jeung raja. Gajah Mada seuri lirih ngadenge eta. Katingalina dinten ieu bakal aya dua acara, nyaeta acara lamaran kalayan upacara narima upeti ti para ratu ti sakumna Nusantara. Tangtu pihak Karajaan Sunda kuciwa ngadenge eta. Sarta oge para ratu datang ka Karajaan Majapahit lain alatan hayang ngabageakeun datangna Karajaan Sunda. Tapi pikeun narima upeti. Karajaan Sunda oge kudu nyerahkeun Putri Citra Resmi pikeun dijadikeun upeti pikeun dibikeun ka Karajaan Majapahit. Ceuk Gajah Mada demi sumpah palapa Sunda kudu ditaklukkeun. Tungtungna aranjeunna mutuskeun pikeun perang di Palagan Bubat.
Sanggeus ngadenge beja eta, Prabu Maharaja Linggabuana langsung keluar ti kemahna, sarta siap-siap rek tarung. Sanajan pasukanana kurang ti 100 urang. Sabot Gajah Mada jeung pasukanana nepi ka Palagan Bubat. Jempe sakedap sababreuwas, lantaran pasukan lawanna saeutik. Teu sarua jeung manehna. Teu lila perang di mimitian. Sora pedang kacida nyaringna. Karasa geus lila pisan. Tapi pasukan Gajah Mada mah siga teu sudah pisan. Sigana lamun pasukan mau 10 urang, mangka 100 urang bakal langsung muncul deui. Mait dua pihak tumpang tindih. Ayeuna Palagan Bubat pinuh ku getih. Malah baju putri jeung ambu pangasuhna katutupan ku getih sorangan jeung getih musuh-musuhna. Sementara eta, di Karajaan Majapahit masyarakat didinya sibuk neangan ayana Gajah Mada jeung liana. Malah aya hiji ratu anu nyangkana Gajah Mada aya di Palagan Bubat, tapi salah seorang prajurit Majapahit ngahalangan keur kadinya. Sementara eta di sisi sejen, salah sahiji pasukan kerajaan Sunda keur nungkulan hiji gajah. Anjeunna Junun nangkep tali anu ditalian tina beheung gajah, teras anjeunna ngayun sareng naek kana eta gajah. Sanaos tos seuseurean pikeun ngalampengkeun gajah, sigana eta gajah teh ngarasa yen nu ditunggangnna mah lain nu bogana. Mangka gajah teh ngamuk, malah nyin prajuritna labuh. Ningali indungna anu teu nyawaan, Putri Citraresmi teu cicing wae. Kalawan patrem dina leungeun kenca jeung tumbak dina leungeun katuhu. Manehna mimitian maehan sesa-sesa prajurit Majapahit hiji-hiji. Manehna nganinggalkeun Gajah Mada jeung sababaraha urang liana. Sanggeus dirasa cukup, manehna balik deui ka tenda. Jubah bodas anu tadi dipakena robah jadi jubah warna beureum kacoklat-coklatan. Prajurit Gajah Mada hayang ngudag Putri Citraresmi, tapi Gajah Mada ngahalangan. Putri Citraresmi istirahat. Anjeunna leungit dina pikiran bari nutup patremna. Kumaha bae ngadadak mikiran nasibna. Teu kungsi lila manehna nubleskeun patrem kana bagian jantungna. Panonna kosong bari neuteub ka langit harita. Sabaraha jam ti harita datang kareta kuda ti arah Palagan Bubat, nyamperkeun ka Kerajaan Majapahit. Sabada turun tina kareta kuda, Gajah Mada langsung sujud nyium suku hayam wuruk. Hampura Prabu, abdi rumaos salah, saur Gajah Mada dina sora nu nyerengeh. Hayam wuruk ngagupai Gajah Mada manehna oge kacida bingungna. Di mana Putri Citraresmi? Lalaunan Gajah Mada cengkat. Anjeunna ngan ukur tiasa nunjuk ka tempat kemah, bari teu nyarios sakecak-kecak acan. Buru-buru hayam wuruk langsung lumpat ka tenda. Kumaha ruasna anjeunna ningali Putri Citraresmi anu parantos aya dina kaayaan pikarunyangeun. Hayam wuruk neuteub ka handap, teu daya ningali kaayaan awewe nu dipikanyaanna dina kaayaan kitu. Dadana karasa eungap, jimatana marurag. Anjeunna ngangkat Putri Citraresmi sareng ngantunkeun anjeunna kaluar tina tenda. Ti poe ieu, dina danget ieu, kula sapara kanca parantos lungsur ti lipatan wewengkon Majapahit. Hayam wuruk teu bisa nanaon. Anjeunna nyentak Gajah Mada sareng anjeunna secara resmi ngeureunkeun Gajah Mada ti Karajaan Majapahit. Anjeunna oge ngabebaskeun sakumna Nusantara. Para ratu Nusantara oge ngiring bela sungkawa ka hayam wuruk. Maranehna ngamandian layon Putri Citraresmi jeung Prabu Maharaja Linggabuana kalawan ritual numutkeun kepercayaan umat Hindu. Nah, sakitu wae ti abdi ayeuna, hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.